perlu naon di kan ngaranna Yunti teh. Jangan kotak apa? Oh, ini dia. Ya benar itu. Alamatnya. Bingung ya marbot ka mana? Musola meuni balayahan kieu. Eueuh sugan teh ayeuna mah sugannya. Teu ieu teh naon sih ngaranna teu daftar. Mangna ieu daftar sakola. Ternyata teh asup meureunnya melibasakan ieu musola. Geus paling gawean we lah. Pahalana gede. Mun ngaetakeun ieu teh naon sih ngabersihan musola, masjid. Aing mah kudu rajin. Kamu orang sok ibadah, bari sholat, di musola bari daek sholatna ai rajin naon sih? Rajin babana bari bohong. Ai kudu dibenahan ieu. Kudu dibalak ieu. Kamana coba ieu marbot teh? Ai. Beres ai kari dia ngepel meureun nya tuh. Meuni ieu geus dapur mah geunah kari dipel meuni geus barolok. Ayah kepel mana emberna. Alas sia aya teh mata. Mun geus orai teh mah geus macok. Aing mah orai ieu orai sinduk pan sieun. Leuh aya orai eta mah orai naon sih? Orai kasur mah kitu. Orai kieu mah sieun aing dipacok. Urang ngepel heula Mana ieu tak pelana ge lah aing. Pelana eueuh, teu hujan deh Ieu marbot mah meuni ieu, meuni libur dulu kali ya. Aing kudu ngepel. Mana di pelana? Oh iya. Di tangan meni hese, sia teh pelan. Alas ya. Jaba ompong pelana. Kos mini arah rompong. Aing lain meuli ieu nu anyar. Teh aing meuli we dah. Mun boga milik aya rezekina, urang meuli. Ai keur ieu mah keur musola jeung ieu mah kudu ieu. Kudu naon sih ngaranna loba ieu sadako da kewajiban urang sok sarolat di ieu kudu rajin. Aing meuni barecek di bawah hujan. Barolok ieu marbot ka mana? Di lesang. Mah tuh di ujung-ujung ge. Aing meuni barolok. Peukeun. Aing lesang. Aduh. Aing mah meuni lesang. Tadi bersihan sugan di marbot teh. Meuni bararaseuh jibruk. Hah? Naon sia? Aing mah ngabersahan ieu, ngabersahan kan mau bersihan musola, sia mah kudu rajin atuh. Lagi kebenaran aja ngelewat. Aduh marbotan. Sia teh ditumpuk kalolotor gitu aing. Mah atuh si marbot teh. Teu nyaho, eta mah lain marbot, sigana mah robot. Kita tadi urang neangan di dieu meuni bahan pakan, meuni kalalotor. Geus urang dipel kudu rajin-rajin sia teh ibadah ieu teh. Ibadah we sia mah aya mauna. Mauna atuh mau naon atuh pan kita musola mah kudu bersih. Jangan kotak apa? Ini dia. Kalakun kana aing kana kotak amal. Di dieu mah kotak amal eueuh sia teh. Waduh. Bener eueuh orang aing ge arek asup dikunci. Pantesan we marbotna eueuh. Nyaho mah dikunci, tapi aing eueuh hareup barelok. Geus paling pelan. Gitu. Arek ka mana? Aing arek ka warung geus aing. Balik ka warung heula. Geus atuhnya kadenya. Heeh. Ulah ditu kalesang. Ibu tanyakan dulu.
Emang kira. Dan harus cek. Nya. Ayah namina Bu Yunti. Aya nu namina Yunti mah di dieu, mun Yuyun si aya. Oh jadi Yanto sih cek. Kan abdi harus kena Bu Yunti. Kok jadi kayanto sih? Kan di Yunti. Perlu naon di kanu ngaranna Yunti teh. Dan cek abdi mah sanes jualan tahu lu. Karena tahu gitu. Teu nyambung ieu mah jelema teh. Ai tanggungan hidup mah atuh lain tanggungan abdi, tanggungan oce. Atuh heueuh, eta tanggungan hirup ka tanggungan urang lain tanggungan di dinya, da mau mungkin lamun eta ka euceuk wau ge hanteu. Kok nyebut PA sih ka urang? Woi, aing nyebut lain PA, menta bonga. Kok teu nyebut aing? Kan mana nyebut bonge ka urang? Aing sieun. Ah, nih. Aing sia. Emang dia lain si Yunti tapi si Yuyun atuh. Aing mah ini pabelit siapa atuh dah ngomong teh. Sila bonge. Sila bonge nah. Dasar sia sanu bonge sanu dasar di bonge. Males aing ngobrol jeung bonge teh. Kitu tah tinggal rambung. Pas aing teu bonge, aing ngomong naon jawab naon. Dasar sia aing ke baru kieu. Woi, aing mek nyoba. Salahan. Gimana? Woi. Tuh kan. Anjing. Kayaan tos si Ce, pan abdi dia naroskeun agean. Naroskeun. Kok jadi Ngomong apa? badan harus Bu? Ada. Bacanya. Perlu naon di nu kangana pi. Pasti jadi. Kosi. Sanes ieu jalan. Pun Mananya alamat teh? Aku berarti salah.